Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Eling Jumsih, nanaonan ieu teh? Cek Jang Adim terus undur-unduran. Maneh nu kudu eling mah dasar lebokeun tetelo sinurus tunjung nyatara nyukupan nya nganyerikeun sia ka kami teh teu sudi deuleu kami mah teu sudi geus sebeuh ku kateungeunah ti maneh teh moal deuleu ayeuna mah geus meunang karamat ti Mbah Sumur Ajaib isuk pageto ge kami teh senang deuleu puntu sia alasan wungkul lebok we ku maneh tah cai ajaib podol kerod teh Nyi Jumsih bari heat ngahumbatkeun nu eusi ku cai sumur ajaib nah ari habak teh diteunggulkeun kana sirah Jang Adim. Ampun Jumsih, aduh ampun. Jang Adim muringis rarasaan sirah ancur baloboran ku getih. Soal kepercayaan jelema memang beda-beda. Teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki. Kum kabeh nu kumelenang di ieu alam dunya boga pamadegan masing-masing. Ulah borok dina soal leutik dalah dina perkara ayana pangeran oge geus loba pasalia paham aya nu nyebutkeun kitu aya nu nyebutkeun kieu. Pada-pada hayang bener pada-pada ngeukehan yen pamadeganana teh henteu nyalahan. Memang lamun mikirkeun kadinya mah moal aya gunana urang pada-pada tegang nu sidik mawa karuntuhan kana diri urang sorangan nu akhirna tangtu mawa cilaka kana awak pribadi. Amaluna amal hukum teu kudu usil ka diri batur pancegkeun kepercayaan ka pangeran tangtu urang bakal salamet boh di dunya boh di akhiratna. Di dieu oge nu ngadongengkeun ieu lalakon teh moal rek nyabit-nyabit perkara eta tapi nyaritakeun atawa ngadongengkeun nu sajelasna kajadian ku gara-gara sumur ajaib geura urang tuluykeun tina dongeng jilid nu kahijina. Rumah tangga Jang Adim kabawa ribut ku ayana sumur ajaib ari nu dipake pasya tayalian iwalti beda pamadegan antara salaki jeung pamajikan oge ari sapaham mah teu kudu ngajadikeun ribut. Ari Jang Adim percaya kana kasiatna cai sumur ajaib ari Nyi Jumsih teu percayaan pisan jeung lain ku eta bae sanyana mah ku dipake teu ngeunah ku Nyi Jumsih teh tapi aya deui nyaeta soal Jang Adim kaprogo keur babarengan jeung awewe sejen puguh Nyi Jumsih jadi nafsu gede timburo. Mimitina mah pasea biasa pacental-cental tapi akhirna jadi rongkah dumeh bae Jang Adim mungkir kana sagala dosana. Keur mah Nyi Jumsih teh loba kapusing katambah salaki kitu peta puguh nafsuna teh beuki ngalentab da teu loba leleda deui jol karawak bae botol nu dieusi cai sumur ajaib teh dijewang hiuk dihembatkeun rek dipake neunggel Jang Adim. Jang Adim meurewas ka bina-bina atuh gancang manehna undur ka tukang bari leungeun ranggah beungeut muringis da puguh ngerasa sieun komo ieu rek diteunggel ku botol mun keuna tangtu awakna cacad komo mun kana sirah bisa-bisa bejad. Barang Nyi Jumsih ngababukeun botol Jang Adim kesit ingcat hiu pro botol neunggel ti hang awi beling patulayah cai sumur ajaib ngabayabah masehan bilik jeung bubututan lung bae sesa botol teh dialungkeun ka pipir gorowok deui Nyi Jumsih ngagorowok bari tutunjuk ka Jang Adim. Ngaku maneh tong mungkir kitu da ku kami oge katempo tadi maneh ocon jeung budak awewe nu tiluan bareng jeung si Uca jeung si Ade na ka mana na kami teh teu nyaho ulah waka salah sangka kitu Jumsih ari di jalan teh da lain di imah ari barang lempang mah geus biasa ka mana deui jalan da puguh jalan ngan hiji geuning maneh oge ari lempang di jalan sok bareng jeung lalaki na kami timburu na kami nyang kagoreng apan henteu nah ari maneh meuni kitu-kitu teuing yeuh maneh teh kudu mikir kana kaayaan nu jadi salaki piraku deui ari kaayaan kieu kami kudu bobogohan deui mah jeung saha pe aweweunana nu daekeun kanu boga pamajikan boga anak saleuheung lamun beunghar boga mobil boga motor ari kami
ulah borok bobogohan kerokok oge geus seuseut lamun eueuh nu mere mah. Cing atuh Jumsih tong ngagedekeun pasea era ku tatangga keur mah urang teh sangsara pasea unggal poe nah asana teh meni nembongkeun pisan kaayaan bari ripu oge atuh jempe-jempe urang teh. Jang Adim bisa ari nyarita nama abong geus katelah ku sebutan si jago ngomong. Wah, da kami oge teu sudi riributan, jeung kami oge lain nu gelo. Piraku kudu ngawak-wak teu pupuguh. Apan ieu mah maneh nu ngajalanan, maneh nu ngaributkeun? Nya manehna nu boga dosa, nya manehna nu nyalahkeun. Teu suka kami mah, teu suka. Tibatan panjang bari kudu ruksak batin mah. Kajenting pondok. Kehendak kami oge boga keneh indung bapa. Soal budak aya ieu akina. Ulah kitu Jumsih, pikir heula arina naon teh. Ulah padu gubrak bae bisi kaduhung dina akhirna. Ye, ceuk kami oge tong usil teuing kana urusan salaki. Ari maneh hayang tenang, hayang senang mah. Ribut bae mah rejeki anu geus nyanteg oge ngaleungit deui. Apan ceuk kolot oge mun urang ayem tentrem teu ngalobakeun omong. Cenah rejeki teh babari datangna, tapi sabalikna mun riributan bae rezeki nu aya oge laleungitan deui. Bener kami oge nyaho, tapi ieu mah maneh nu jadi gara-garana. Ayeuna mah geus kabukti maneh teh nyolo wedor. Serahkeun we kami mah, serahkeun. Nyi Jumsih bari lewa-lewe rek cerik budak pageuh ditetangkeup ngan bageura bae teh daek cerik. Sakitu indung bapa keur hoghag pasea teh. Jang Adim ngahulang manehna nyaho yen pamajikanana teh bener-bener keur ambak, jadi lamun terus dilawanan geus tangtu kana rongkahna teh. Ongkoh da manehna nu salah, manehna nu boga dosa, lang bae manehna mikir neangan jalan kumaha carana sangkan Nyi Jumsih ambak kena lelara. Sering Jang Adim jeung Nyi Jumsih pasea tapi taralila da Jang Adim pinter ngolona. Harita oge sanggeus rada lila Nyi Jumsih teu nyarita, pok bae Jang Adim nyarita mani leuleuy pinuh ku pangolona. Lapar puguh kami teh ti isuk jedur can dahar, untung bae nambangan loto teh menang duit. Sok buru-buru gara meuli deungeunna. Kaceratna we da geus arasak meureun ayeuna mah. Geuning hayang ari dahar mah. Dipenta ti tadi mah teu mere. Nyi Jumsih gampang pisan kaolona teh. Arina naon teh sarua we meureun maneh oge hayang dahar. Sok buru-buru mumpung aya duit. Na meuli semur jeung deng-deng ragi. Angeun kacang oge diceratna mah ngeunah. Jang Adim nitah meuli deungeunna ka warung ceratna nu pernahna beh kiduleun saeutik. Hareupeun jongko cukur uyut. Ari masakan ceratna mah geus kasohor panggayana, panglejatna sacibuntu mah. Hayang gulena kami mah Nyi Jumsih nawar hayang gule sagala. Pek wae da aya duit mah. Tah mawa we 100 perak. Jang Adim bari ngasongkeun duit 100 perak. Ku Nyi Jumsih gancang ditampanan kop nyokot rantang jeung piring, anakna diais. Leos indit keluar ka ceratna. Ari balikna mani angkaribung sagala dibeli. Kaloli-loli dibeli, tapi Jang Adim teu loba omong. Da maksudna oge ngolo ambeh manehna teu dicarekan terus. Cek manehna oge teu naon rugi duit 100 mah asal engke sore bisa bebas ulin jeung euy Suryati. Dasar atuh lalaki renjul. Brak dalahar mani paronyo pisan sanggup beak sababoko deungeunna anu ti ceratna oge ledis kari tulangna. Beres dahar duanana teu loba omong. Nyi Jumsih kukumbah wadah ari Jang Adim melenyun udud gudang garam kira saparapat jam. Koloyong kaluar rek neruskeun nambangan buntut nalo. Manehna terus kukurilingan kira sajam geus menang duit 2000 gok panggih jeung Mamang si Raja Tembak. Harita oge Mamang pasang 500-eun dina nomor 73 jeung 82. Atuh Jang Adim menang duitna jadi 2500. Tidinya balik deui ka kaler gek bae diuk dina jongko uyut. Jol deui sobat nanya eta Uca, nu tadi bareng ti sumur ajaib teh. Wah Dim, pamajikan maneh nyaon euy? Tadi oge ka urang nanyakeun. Uca nyaritana setengah ngaharewas da bisi kadengieun ku uyut nu keur jongjon nyukuran. Ti ditu nama sarasia abong jeung sobat medok.
Nyahoan ti sahanya nabi oge ka urang ngarangsangan nepi ka ributna ngan untung we urang bisa nyarita jang adim bari culang cilong puguh nempokeun sorangan salah urang na teu ati-ati jadi we kanyahoan uca deui bari ngareretan ka tukang sieun aya nu ngadengekeun meureun nyaeta teu nyaho dalam nyaho piraku deui apan dibejaan anak oge kumaneh tapi kan bae da teu katutuluyan tadi namanya ambek ngan ku urang diolo dicaritakeun yen eta awewe teh kabogoh maneh jeung kabogoh si Dede untung we jadi engke teh rek tulus lalajo tulus we atuh da lebar jeung geus ngajangjian deui piraku ari kudu dibedokeun mah lebar atuh jawab Adim urang milu uca ngabajolan bari nyerenges seuri wah gamah atuh jang uca deui bari nyagapan saku jang Adim lobalah ladang dia disikat we teu kudu disetorkeun ka bandar jang Adim geus gilig rek digalang duit buntut ulah lalawora kumaha mun segaya nu keuna ti mana mayarna kade duit nu kitu mah ngabahayakeun komo ieu loba aya nu keuna 100 oge bahaya kawas boga jualeun we uca manghariwangkeun ka sobatna tenang we na make kudu sieun sagala urang waneso teh da geus pasti moal aya nu rek keuna molos lah kabeh ge can pugo da itu mah diputer saha nu bisa nganyahoan ke nomor nu bakal kaluar arina naon teh wah dewek mempercaya ka Mbah Sumur Ajaib pan tadi ka ditu dewek menta-menta piraku nepi ka teu diijabah mah tembal jang Adim siga nu yakin pisan nya kumaha maneh we atuh eta mah ngan kade we bisi cilaka teh kudu pugu urusanana tong nyieuseunan lah tembal Adim aya naon ieu teh arewasan wae bejaan kolot ari aya nomor jelas teh hayang atuh uyut oge kakeceretan rejeki cek uyut milu mairan dumeh bae nyukurna geus beres nyaeta yut lieur keneh ari taksiran mah nomor 89 da peuting tadi ngimpi dibere nomor ku Mbah nu ngagogo di Sumur Ajaib merena 89 cek jang Adim bari ngareret ka uyut nu bener ieu teh kade kode jongklok kolot we nu ruksak mah uyut bari gek diuk parendeng jeung uca bener yut sok tembak lah sabarahaeun da piraku rek misleuk atuh yut mun bener mah ta 10 perakeun lumayan sakitu oge 700 nya sieun lah rek gede teh sieun molos tembal uyut butrut jang Adim nulis bon geus beres song dibikeun ka uyut keur kitu julejol nu mareuli atuh jang Adim duitna nambahan nepi ka aya kana 4.000 na saduit nu sakitu teh kumanehna moal rek disetorkeun ka bandar da keur lalajo jeung Suryati hatena geus kari kumaha engke ngan yakin moal aya nu keuna dumeh wae percaya kana impian di Sumur Ajaib teh geus ngagembol duit mah gura-giru balik padah geus sore ongkoh bisi telat lalajo ari uca mah ngan bati gogodeg ngan teu bisa kumaha da nyarek mah enggeus tapi jang Adim teu nurut keukeuh rek rucah jeung Suryati sore na kira jam 5 jang Adim geus mandi malah geus dangdan make kaos benglon calana tripera beda-beda ti sasari dangdan saged puguh nyejum sih jadi ngarasa heran lalaunan manehna ngadeukeutan jang Adim pok nanya bari ngadilak rek ka mana deui maneh teh apan rek setor na ulah disetorkeun kitu duit teh tembal jang Adim ekol rek setor ka bandar dasar atuh lalaki sok pinter ekol ka pamajikan sok gede wadul sakitu kayaan keur susah ge dasar atuh lain tita tadi atuh setor mah wayah kieu kakara indit jeung naha beda ti sasari rek setor make dangdan sagala apan biasana ge tara mandi-mandi acan wah rek ulinnya bawa rek indah hoy jeung awewe nu tadi teh nya nyijum sih geus teu bae hatena mah boga curiga ka salakina teh da puguh beda karasana ari salaki rek nyieun curang mah tuh
Mimi tiari sungku sangka tepuguh teh, Jang Adim malik nyengor siga nu heueuh teu boga dosa. Memangna da teu ngareunah karasana kana hatena ge. Coba we dati sasari buukna oge diminyakan. Milu kami mun nya mah bener maneh rek setor. Awewe mah pipilueun teuing kana urusan lalaki. Cicing we di imah nyaho duit we. Narek naon deui atuh nu diributkeun. Apan salaki rek usaha. Nya lamun maneh sanggup tanggung jawab mah top bae tah duit tong disetorkeun. Kami oge moal indit. Dikitukeun mah Nyi Jumsih teu nembalan sabab manehna oge nyaho ari duit setoran mah gede bahayana. Leheung mun aya nu keuna 10 perakeun saukur mayar 600 perak, kumaha upama 100 atawa 200-eun geus tangtu moal nyukupan. Ari bebeunangan ngan 4.000 mah bisa-bisa manehna pada neunggelan. Sudi teuing ari kudu nyokot duit setoran mah. Heug we aya nu meunang pan kami di Karawad. Nah atuh batu rek setor disangka teu puguh, Jang Adim asa aya dina kamenangan hatena nyenghel seuri leutik. Heueuh, jig-jig ngan awas mun lila tau rasa halu ieu nu jadi hakimna, tempas Nyi Jumsih ngancam. Sabiasa we atuh geus beres buka loto da moal nepi ka tengah peuting. Menta duit atuh keur meuli jagong. Tah salawe lung duit salawe dialungkeun ku Nyi Jumsih dicokot meuni haripeut geus kitu leos Jang Adim kaluar. Datang ka jalan terus ngageroan beca olo-olo meuni teu daek lempang sakitu biasa mah nyukuter teh. Eta meureun pedah rek ka imah bebene hayang kataksir ku euy Suryati. Gancangna carita kira jam 8:30 Jang Adim geus datang kanu dituju. Teu kudu hese deui nanyakeun. Jologok bae imah euy Suryati teh kapanggih. Mimitina mah asa-asa rek pupuntenan teh. Ngan sanggeus rada lila gilig bae rek nganjang. Trok manehna keketrok. Punten. Mangga. Ceuk hiji sora awewe nu taya lian ti indung euy Suryati brai panto dibuka. Gancang pisan Jang Adim manggut meuni hormat pisan ka Ibu Mimi teh. Abong kapimitohaeun anyar teu cara ka indung Nyi Jumsih sataun sakali oge tara ieuh daek ngalongok. Bade ka saha encep teh? Atuh Jang Adim rada oge bekah liang irungna disebut encep ku pimitohaeun teh. Ieu laras kitu bumina eus teh di dieu, tembal Jang Adim semu gemper. Laras pisan rerencanganana kitu encep teh. Mangga atuh kalebet, ceuk Ibu Mimi. Manehna oge geus kabejaan ku anakna yen dina sore eta teh bakal aya semah lalaki ti Cibuntu. Jang Adim teu loba deui omong kalacat unggah ka jero gek diuk di jero. Ari ret dina bupet gigireunana aya potret euy Suryati. Potret ukuran 8x12. Sakedapan mah ditetep bari dipikir-pikir horengnya bae euy Suryati teh geulis. Atuh beuki nyedot bae hate Jang Adim teh malah geus teu sabar hayang geura gok panggih adu hareupan. Tekung si lila nu keur ditunggu norojol kaluar make rok mini luhureun tuur baju tina kain ipis nepi ka buah dada teh atra nyungseung katuruban ku BH bodas manehna nanggeui baki dieusi sagelas cisusu jeung 2 keler kueh kaleng. Barang treup ge padu tetep jolnya euy Suryati imut bari malengpeng ku kelet pamelet. Seblak hate Jang Adim nyeblak manehna olohok kawas nu nempo widadari nu kakara turun ti kahyangan bibir kuman kimen rek seuri asa kararagok nu puguh jadi siga nu gemper samar polah samar kolese. Haturan manawi teh moal ciawas ka dieu. Nyi euy Suryati bari sok neuneun gelas jeung keler kueh dina meja solongkrong ngajak sasalaman. Tel 2 leungeun padu pada-pada ngarenyed pada-pada seseblakan hatena. Piraku deui atuh bade jalir janji. Jang Adim bari tungkul kawas nu era dumeh bae Ibu Mimi nyamperkeun milu diuk ngariung. Horeng geus meunang badami yen arek nalek ka Jang Adim maklum kolot sok gancang-gancang hayang meunang cekeleunana. Sanes encep Ibu mah meuni asa kurarewas kasumpingan ku encep teh. Da Ibu mah nembe pisan tepang ayeuna.
nya parantos eta oge ku euis mah diwartosan cenah euis teh gaduh kekenalan panginten encepnya nu pendak sareng euis di sumur ajaib teh. Ibu Mimi bari netep ka Jang Adim tapi lain netep kana banget naksir kakasepan, ieu mah netep meletet kana eusi saku. Puguh hari-hari tamah piminantuanana teh loba duit da ladang buntut teu disetorkeun ka bandar. Leres Bu. Nya ari ibu mah bungah bae nu aya euis kekenalan sareng encep teh. Mugi-mugi bae tiasa langgeng kanggo saterusna. Mangga atuh Kang disambil sakieu buktosna di abi mah teu aya nu sae keun di akang nu saraena mah euy Suryati bari teu weleh imut. Sami we di akang oge mangga atuh ditampi tembal Jang Adim bari regot manehna nginum ti susu am kana kueh puguh nikmat da di imah namah eueuh. Dupi encep teh ngadamel di mana? Ibu Mimi nanyakeun pagawean meunang sakedapan mah Jang Adim bingung ku pijawaban pausahaan naon nu kudu disebutkeun. Da teu usaha teu dagang teu digawe ari lain dagang buntut nalo jeung buntut loto mah. Piraku deui manehna kudu terus terang meurentang tu menang wirang. Kulantaran eta kapaksa Jang Adim kudu ngawadul manehna geus kagok nying hareup. Teu nanaon cek pikirna ngawadul oge asal euy Suryati bisa kapimilik tur Ibu Mimi doaeun. Rek Jang Adim ka euy Suryati red ka Ibu Mimi geus kitu pok bae ngomong. Abdi mah teu ngadamel Bu, eta bae sok ngiring sareng pun paman. Dagang pangintennya, dagang naon Cep? Dagang perhiasan. Iya Bu, kana batik. Dapun paman mah gaduh pabrik batik. Aduh, atuh eta mah bandar ageng Cep, ari gaduh pabrik batik ku nyalira mah. Ari encep sok ngiring teh kana naonna? Abdi mah ngiringi cal bae, da sanes di Bandung atuh abdi mah Bu. Pameng di dieu mah moal ageng batina. Upami nyandak barang teh teras langsung diical ka Singapura. Di Singapura mah pangaosna luhur, dua tikleun pangaos di Bandung. Jang Adim geus kagok ngawadul terus wae ngebulak kawas tukang obat keur propaganda. Raos atuhnya. Matak beunghar resep pisan ibu mah. Ibu Mimi olohok hatena ngagarentes kuasa kebeneran cenah rek boga minantu teh nya kasepnya pinter usaha. Tangtu meureun anak aing teh bakal hirup senang jeung salaki beunghar kitu ari anggapan Ibu Mimi mah. Sok nyandak sabaraha kodi eta teh Kang? Euy Suryati milu nemrong. Aya 100 kodi, aya 200. Tampolana mah upami nuju marema dugi ka pajang 300 kodi. Jang Adim teu eulem-eulem beuki banget we bakona teh. Teu acan angkat deui ayeuna mah Cep. 5 dinten deui ge ka Singapura Bu. Mangga bilih ibu bade ngiring mah. Resep geura dina kapal China. Jang Adim terus pada ditanggap boh euy Suryati boh Ibu Mimi sarua pada percaya kana omongan Jang Adim teh. Sanggeus seubeuh ngabako kakara Jang Adim nyaritakeun pamaksudanana nyaeta rek ngajak euy Suryati lalajo. Ku Ibu Mimi teu dihalangan malah atoh nu aya da anggapanana. Tangtu mun geus lajeut mah si bandar batik teh moal ka saha deui. Mangga we atuh Cep bade amengan mah. Pek atuh is geradang dan ulah kikituan era. Gancangna carita Jang Adim jeung Nyi Euy Suryati terus indit kana beca maksud rek lalajo ka alun-alun. Teu kacaturkeun di bioskopna gancangna carita sanggeus kaluar ti bioskop terus asup ka restoran teu wudu euy Suryati teh beuki jajan. Itu ieu dibeli atuh ari balik teh angkaribung cenah keur oleh-oleh itung-itung pamuka lawang jeung ongkoh ku Jang Adim dipupujuhkeun dumeh bae manehna hayang kapuji ku pimitohaeun. Waktosna kabujang see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.